سيدنا محمد. Di berbagai kitab karomah Tuan Syah Abdul Qadir dicaritakeun, terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ka dokter bebeja hayang boga anak, diperiksa ku dokter lalakina awewe na cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui, tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain non lain itu. Tapi jangan mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak, maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beuh indah amat ieu boga turunan tah. Ang datang ka Tuan Syah Abdul Qadir sakinah ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah. Nu teu diijabah sebab nyana mah hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh teu mementingkeun diri. Boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangkeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar kos urang persis. Perancis jasa ya Allah, etalah mementingkan batur. Orang malain atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu. Ye, itu naon kos nu bener teh urang mah kos ngomong gitu teh kos nu bener. Henteu. Datang ke Tuhan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun. Periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul, tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi papang doakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak. Ya tungguan. Tuan Syah langsung sholat, asup ke alam gaib. Dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti, hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz. Barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul. Mandul itu bogaan. Nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui, ya Allah ya Rabbi, abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara jasa. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan, ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta 2 pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir
Coba tanya ke malaikat besi teu kadeuleu ku maneh. Kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir. Geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz, tuh tulisanana mandul. Kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi ya dimayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan. Teu kira-kira tengah doa. Masya Allah kagedep kali. Begitu kegenap kali guys Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan jangan ngadoaeun. Guys, pejakeun gadawa we. Dibere anak gitu. Tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak. Sebab sia bisi ngadoa deui cenah. 7 kali ngadoa, 7 kali dibere anak. Nan bejakeun sing hade kitu nya kudu menghormati wali Allah. Sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti. Jaga. Berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api. Tenden dia diliongtin, tenden diliongtina. Nya geus ieu syarat ulah dipicen nya. Muhun tuan. Alhamdulillah sakelang teu diberenya ho sabaraha-sabarana mah anak mah. Ngan dah balik ke imah langsung balik ke imah nyana biasa sosonoan jeung salakina telila langsung nyirah telila langsung karasa rene 9 bulan borosot ngalahi bunga luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki meunang 40 poe reuneuh deui deui jara. Terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuan Syekh langsungkeun deui orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus teh Tuan Syekh diurus meunang 40 poe reuneuh deui terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetep jana ge bunga alhamdulillah sakena bu pahara jasa ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa Tuhan se aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian zeknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener aju naon gitu deuk dibere geus bae eta liongtin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah lain doa Tuhan Syekh langsung harita keneleng nyana ieu pinsan begitu pisan ngadaengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih paeh kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan leng-leng emang tas di mana sakieu tas di akhirat ambu jawa amat teh lalakon tas di akhirat sagala Ges diberi minum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh
nyana langsung bentar langsung molotot ieu saha deuk di bejaan ku salakina atunya nana ge karak cager asana mun di bejaan pingsan beneran modar ieu mah ieu teu di bejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7 cek salakina teu coba bae tingali tama mait saha barang di dulu sirah getihan kabeh belah kuluna ya ieu mah anak cek anak kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus hajuku lagi pingsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mamawaliong ti neng jimat tituan sete ulah ditoler-toler coba ge coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu katuan saya bejadi bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat babejanya terus dibawa katuan seh bebejanya bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun gitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipikeun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo tuan Syekh pamenta ku pohara sia mah tuan saya langsung sholat deui sholat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jakeun jakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailah di pohon aja saya ya Allah pernah gak kula gaya anu maksa maksudnya lain boga anak yang maksa yang nyandung bapak hari tak maksud gitu teu kudu maksa tuh sih asal boga duit mah nyandung gak ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan sete Tuan si karomana pohara amat lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula membung embungeun nya mah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamulyaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ mah almarhum mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah
ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu dibawa iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja juga waduh jadinya nyarupan kaki kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tak bisa asal dul zuhur berangkat sholat dul asar berangkat sholat dul maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain letik-letik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boh karomah buat eta mah tah pohara kan tetangga urang mah pan boh dimarahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan bae ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga ulah hese-hese Masya Allah ya kurang diuk di majlis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka surga mantap ulah cok cicing di handapeun kipas mendang aduh tapi surga teh loba jasa Masya Allah karomah teu karasa tah karomah teh kos kitu. Nah ya urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur mana dia tuh di Malaysia kemudian tuh di Birma anu araya tarikah di dunia bagus puguh di Irak kemudian tuh aya mah di Pakistan di India dunia tanggal 9 deh pohara guys lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya tiga itu bisa sebabnya menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis diundang iyalah karomah Tuhan geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syabdul Qadir kemudian boga anak parawan gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula artina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogo lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nya diintip ku eta lalaki iraha sia kaleuweung iraha sia kaleuweung pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah di tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam
aduh maksudnya geus lempeng biasa gitu tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuan teh boga wali, Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti. Kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu. Artinya ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu. Oh, aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal konyana dialungkeun teng. Alah batan bom atom. Jeger wae kena tarang ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun. Kena dada deuk ngagoleh. Teu kacaritakeun ku kumahana. Salamet bae di dinya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui jero. Salamet cek nyana alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang. Nah ieu datang di pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa. Lumpang langsung lumpang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian. Begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh ka dieu teh cenah bakiak nu kula ka dieu Patu jamaah ribuan karita kaget KKI datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiakna. Masya Allah. Iyalah Tuhan saya mentak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom nyinghai nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir. Aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya. Aman tenang di jero mah eta bom luhuh wah dicecer terus mendak. Dakwahna para wali manggeus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku kepala tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam. Kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu. Malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nongton we goblok sia ye ulah aram sia mah aja ka mana aing anak kalau ka ditu sugan aya di ditu di mana di ditu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak Ki Haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit bidual hese dakwah ilah Tuan Syekh Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jasa eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula eta engke ku kula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Tuan Syekh Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang. Aya kan poe Minggu urang deukeun majelis Tuan Syekh geus teu kudu zikir liwat cukup geus sakitu doang beres. Sia kudu aing liwat doang dititahna ge asal ka aku murid we geus beres. Ya Allah ya Rabbi ieu karomahna pohara jasa. Ya Allah, jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka.
udang tias si anak mah langsung cerik datang ke tuan Syekh aya naon abah maot atuh abah maot sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojay di neraka Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kulan teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadaengkeun ngaji kulan teu pernah nya nama pernah wau henteu nya nama nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun gawe naon bae tuh Bapak sia raja saya tuh ampura bapak ulama aduh geus teh nyaon naon atuh pantes ka neraka gajian Tuhan saya tapi tetep banyak neuleuh di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan tanuh nu panas abdi beuteung asa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat udah gonta langsung tua lah langsung nyana sholat gitu sholat asup kanu alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangnyalametkeun Mang Anu tak nu anakna bebejak abdi salametkeun Gusti cak Gusti pantama lain murid iranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengkeun teu pernah wau henteu irah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu aya kos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur we alhamdulillah bejakeun ka Syabdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah janda tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia tuh jor bae sia-sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang ku ari dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitabna geus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa taala oh karomah nangis pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kasep nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti klebeuh peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka Tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi ya tuh geus maot papan kumaha nya geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos kituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo pinter mah masa atuh kitu anan bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus maot menta bae mencoba ka Allah maksa pamentak aya geus geura balik bae tuh ka itu geus aya di mah aya geura balik nya ka ieu mah bang di deuleu jajan aya nya nungguan balik deui ka Tuhan saya
Tuan can aya jagenna di mana? Can aya, can beureum tuan. Geus, kira-kira balik. Aya gitu. Datang ka imah, eueuh keneh mah. Datang deui tuan sok halalaga abdi atuh. Akhirnya kaya aya ieu eueuh atuh ieu mah pan bawa abdi. Lah itu bisa tuh bisa tuh. Itu. Ayo bisa sih kaya itu bisa tuh nges tuh bisa karena cenah. Ayo segera balik ulah segala lagi ya hati lu ya mah sekuat segera itu segera balik lah di jalan tuh percaya aing mah sanajan geus aya di ngalalaga tuan saya masuk ke barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah. Hei saya hirup gue lagi teka arti gue lagi jadi hirup deh gue. Masya Allah ditangkap ke mana luar biasa tuh asa ngimpinya. Bebeja ke tuan saya. Kuba ayah. Oh gak saya emang segera balik ke itu. Lain gitu eta tuan ku bisa ayah deh. Abdi mah hayang yang geus ulah hayang nyaho. Sia mah waduh atuh moal karti geus eta mah kawasan Allah. Geus aya bae geus. Atuh tinggal tuan saya ngajungkel ka Gusti Allah. Hartina Gusti si masih keneh resep henteu ka abdi. Lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema. Kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik beureum tina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi. Ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ka kos kitu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapkeun mukjizat kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae urang kumaha istimewana leuwih ti istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tamah de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah je teu dibukakeun pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sumutna pan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna ini bisa jongkeun enti tak kuki uci cenah ai gatempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang bae percayakeun ka Allah percayakeun ka Kangjeng Rasulullah percayakeun ka wali-wali Allah jangka salamatan urang beres jaloba jasa karomah Tuhan Abdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakeun kitu sakumaha mistina ya bejakeun turun malaikat tek naon malaikat di alam nu itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa nggak bayangkan teh kos gitu lain ima di alam nu itu ya alam zahir asup kurang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu
ai hate nama di Cikupa di Masarwiti eta gaib-gaib blon mah nah ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah kumaha moal kaharti ku urang mah kahartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan kaharin teh Gusti ya kaharti jatuh mah aing pagawean aing jangan kos gitu atuh eta lengan nyaba ka mana pan eta datang atuh jelema nama di Cikupa di luhur saja ada bagus di sajadahna kunaon aya hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat si kos kieu amat sih salat sia keur di hareupan ku aing hate sia ka mana eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendaka Tuan Sabtu Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya aing bungah jasa kehadiran ku Tuan Syekh iraha tadi magrib ye di aing ye di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana nu bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah duit kanu ngoran duit kanu kolot ya cumpon kabeh sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh ya Allah ya agihan ke malaikat di alam itu si gade boleh cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi ini kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon nya nama anti dunia geus kapanggihna urang jeung pan malaikat lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih aduh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur di damelna ituan Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Syekh Abdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikeun datang Tuan Syekh Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuan Syekh Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang aya urang dia kadeu dak barang geus beres gitu na malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden dumal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadon oh tuh weuh mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos gitu Ari Abdullah bin Umar mah tuh mata itu mata malaikat atuh kadeu ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikalissalam bangun teu bungahan teh biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah ulang Allah atur salam kakarak aduh pohara jas dihatur salaman ku Allah ente ente mah diatur salam ku calo pan duit ke bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah
kok gitu cek Tuhan saya tuh gitu jangan sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapa Maha Kawasa kok make kikituanan eta wali geus kainnya doa kos kitu ya do atuh bacak naon Gusti teu kudu make malaikat atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjauh pan karituna kun fayakun kok bisa kos kitu sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat kan mantap urang ge sarua bae sagede Tuhan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamel bumi langit padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy genep poe kan penting sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy tah atuh bisa ka Gusti Allah kun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang kitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura Gusti tetep nya lagi hahampuran Gusti sogol tak itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantak muringkak bulu karomah satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majelis teu aya di masjid teu aya di tareangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditonton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratang ngusapan dampal leungeun Tuhan Syekh kabeh nyanana kieu bae jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung Tuhan Syekh indit di kabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cek hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu bisa salamanan ku lauk wai kan jutaan lauk tambah teu eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa yeuh urang watung geus mantap birak lauk ge sebab deuk diganggu ku urang mah ikut Tuhan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh aya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging nu mantak asa datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging deuk sapitah deuk embe tah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka Tuhan Syekh begitu nyaba ka Tuhan Syekh datang tadi maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka Tuhan Syekh hampura sebab naon nu mentak maung pae ieu boga rasa takabur jeung Tuhan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan Tuhan Syekh melas sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuhan Syekh yeuh barang datang karinya turun kek paeh ceuriknya cek Tuhan Syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui hampura cenah kula kasobogan kula kanyahoan
iya mah terserangan kula balukan balik na jauh hirupkeun deui hirupkeun deui tawadukeun hate kakarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun dalam mau geus kieu atuh ulah kitu cenah mau ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpahkan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya turun urang di mobil selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang asana nyana oh Masya Allah buyut Bazur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah aya urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah batak pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deung jangkrem pemajikan sakurang atuh siap maung beureum dia aduh ya Allah ya Rabb aduh tidak tunduk ka pemajikan Allah takdir ieu mah ngaji eueuh pelaksanaan ieu mah ngaji letak di pending ge masalah ieu mah la takdir teu aya kapastian naona dina urusan Torop Zaid ngarusak karena salah sahiji anggota Ki Umar nu dirusakna teh lain sukuna sakadar ping-pingna ta eta syarat bayar diat dala tablugo fi diatana salat tablugo diatan lasin asal ulah datang ka diat awak-awakan bae lamun diat anu geus katangtuan mah geus bubuk ieu mah lucan tangtu na ieu mah ke kuduna dikakodikeun ka hakim bayar torogna bayar kerugianana sabaraha duit tergantung hakim wa yuqawamu jeung direga-rega badan dimalihi sabada ngemuna engke eta anu dirusak ping-ping misalna engke kapan ditangani atawa teu ditangani keur ditangani bae ku dokter ku medis nah ieu datang ka sabaraha keur teu ditangani berarti kan jadi ngemu tah ieu sabada indimal marambat atawa henteu sih artina marambat teh ka mana ieu bakal ngepekna nah ieu diperhitungkeun ilam yakun nabsun maka lamun taya kekurangan ubiro akrabun aksini lal indimal rekenlah nupang deketna kurang kana indimal wakila cek sagaol mayu kadiru kodin bitihadi itihadlah hakim